Kunaon jang? Gudi ketelek di luhur imah. Bah, manawi eta abi nuju malik-malikeun kenteng bah. Inaon gawe kenteng dibalik-balik, moal geus teu hideng murun. Ari si Abah nyebutkeun teu hideng, pokoknya abi teh sieun tinggalin zaman bah. Tinggalin jawaban kumaha ari ilaing sok aya-aya wae. Ari si Abah, pan ayeuna mah sagala ge tibaralik bah. Contohna mah ari baheula mah hayang huisan teh kudu kolot heula. Ari ayeuna mah huisan heula kakarek kolot. Aya deui contohna bah. Ari baheula mah kawin heula kakarek hamil. Ari ayeuna mah hamil heula kakarek kawin. Aya deui bah anu pikaseurieun. Ari baheula mah gering heula karek disuntik. Ari ayeuna mah disuntik heula kakarek gering. Kenaon jang meunisiga nu husuk kitu? Mang, iya bi nuju nuang cau, hoyong. Cikan ari dahar cau teh sok naon jang? Ari si emang, atunya dahar cau masuk cau nah mang. Oh, berarti cangkangna di daharnya jang. Da emang mah dipesek, am cauna sok cangkangna. Tas di mana? Mene angka ribung kitu. Jaba ngaganong, jaba nungtun. Oh, mohon mang, pugu we abi teh tos di pasar. Tak geuning masih kene boga budak leutik. Awewe lalaki eta teh. Saha ngaranna? Oh, pameget ieu teh mang. Tah ieu teh anu bungsu, namina teh Olan. Ari eta geuning naon anu digandung? Geuning dibungkus kitu. Manawi mang, ieu teh kasur alit pugu. Nah, geuning meuli kasur leutik. Lain nu gede meuli kasur teh. Ari si Amang, pan atuh kanggo bobo Olan ari si Amang. Tas di mana mang? Asa rapih kitu euy, kaling ngelap ningalina rapih kitu mah. Ari maneh jang? Pan urang teh salat atuh di masjid. Sinarieun euy si Amang salat. Cing soklah ari salat teh meunang naon mang? Sia eta si haram jadol budak teh. Nanyakeun salat meunang naon? Atunya meunang pahala sia teh. Emangna ilaing tara salat? Eta si emang nyebutkeun tara salat ka uing. Pugu uing masuk salat. Ngan uing mah salat teh sok meunang wudu mang. Ari ilaing kunaon jang? Hai hulang-hulang wae hareupeun kulkas. Pugu uing teh keur bingung pak. Aya PR di sakola, dibere 3 pertanyaan. Nah tuh aya PR di sakola kalah cicing hareupeun kulkas. Lain gawean ka ditu meh teh anggeus. Nya eta pak PR-na teh ieu pugu. Kumaha cenah carana ngasupkeun gajah kana jero kulkas? Tah uing teh bingung. Nah, ari maneh jang? Balet teh kabina-bina teuing diborong ku sorangan. Atunya babari ngasupkeun gajah kana jero kulkas mah. Babari kumaha pak ari si bapak? Man geus puguh atuh gajah teh gede, ari kulkas mah leutik. Eta oge jangan atuh dah ngaranna oge pertanyaan ari maneh. Berarti kumaneh teh kudu dijawab. Oh gitu pak.
Terus atuh naon jawabanana Pak? Ngameh ku uing ya erek dicatetkeun ayeuna. Sok tulis ayeuna mah. Bukakeun kulkasna, asupkeun gajahna ari maneh. Oh gitu Pak jawabanana, geuning babari euy. Berarti pertanyaan kedua ge saruanya jawabanana. Soalna pertanyaanana teh kumaha carana ngasupkeun kuda kana jero kulkas. Beda jang maneh teh. Ari cara ngasupkeun kuda mah lain kitu carana. Ari geus kumaha atuh Pak carana? Pan sarua meureun ngasupkeun kuda kana kulkas ge kitu jawabanana mah. Ari ngasupkeun kuda mah kieu jang. Bukakeun kulkasna, kaluarkeun gajahna, terus asupkeun kudana ari maneh. Oh heueuh, pinter euy Bapak Uing. Heueuh nuhun atuh panya. Ayeuna mah Uing rek ka kamar heula. Lain aya hiji deui yang pertanyaanana. Cing sok naon pertanyaan anu katilu? Ah, panu katilu mah babari lah. Uing oge pasti bisa. Kabehanana ge pasti barisaeun. Emang kumaha kitu pertanyaanana? Cing sok bacakeun. Papa yang apal. Kieu Pak pertanyaanana teh. Lamun kuda jeung gajah balap lumpat di Sukawening ka Cihuni, heula mana? Tah kitu Pak. Oh heueuh, cing sok ari maneh jawabanana kumaha? Ari geus bisa teh. Babari atuh Pak anu kitu mah. Di mana-mana ge lamun gajah jeung kuda balap lumpat mah nya heula kuda atuh ari si Bapak. Da gajah mah beurateun ku awakna. Tah eta anu teu nyakola teh. Salah maneh teh jang. Lain heula kuda, justru heulaan gajah nepina teh. Ari si Bapak nyebutkeun heulaan gajah. Justru si Bapak teu nyakola. Nya heulaan kuda atuh udah kuda mah tereh lumpatna. Adi maneh ngalawan ka kolot. Nya heulaan keneh gajah atuh. Apan kuda mah can dikaluarkeun masih keneh na jero kulkas. Jang, Ira datang. Kumaha maneh cager? Lain bejana cenah maneh erek kawin. Kamari Mang dongkap mah. Alhamdulillah saya abi ge muhun eta ge mah rencana mah abi teh bade nikah sugan we atuh aya umur. Jang ulah sok ngomong kitu Jang pamali. Ya syukur we atuh aing geus rek kawin mah. Ka urang mana rek kawin teh Jang? Eta Mang urang Cipangsor lamun jadi mah. Tapi kunaon geuningan siga nu henteu berag kitu maneh mah rek kawin teh. Manawi Mang abi teh teh nuju bingung puguh. Abi teh gaduh kabogoh Mang dua. Tah duanana ge aya kemungkinan ku abi ditikah ngan salah sahijina. Upami abi tos tiasa milih. Bingung abi teh Mang. Soalna dua-duana gaduh kelebihan Mang. Tah ari nu hijina mahnya bujurna sae ngan ahlakna awon Mang. Tah ari nu hijina deui ahlakna sae ngan bujurna nu awon Mang. Cik mamanawian atuh si Amang gaduh iyalah gaduh naon teh istilahna teh gaduh pendapat gitulah. Nah ari maneh Jang aya kusyarakah atuh. Bari jeung bingung sagala milih awewe mah. Pilih we anu sakahayang maneh atuh nu mana. Nyata bingung Mang abi teh. Sana suku masalah sarakah Mang abi teh kan kedah milih atuh. Eta atuh meureun maneh leuwih berat kanu mana Jang cikan hayang ngadenge. Ari abi mah Mang gaduh saran ti sepuh nya eta cenah ge keun bae cenah goreng bujur ge anu penting mah akhlakna hade. Tah sigana Mang abi teh bakal kanu goreng bujur akhlak hade we Mang. Tah eta teh cek Mang mah kurang tepat Jang.
soalna arjik emang mah mending keneh anu bujurna hade ahlakna goreng kusabab ari ahlak mah bisa dielehkeun ku doa jang sok we ngadua ungap we sing disaekeun ahlakna kitu insyaallah bakal rubah ahlakna ge coba lamun bujurna butut maneh ngadua ungap we sing disaekeun bujurna moal rubah jang bujur mah